Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin uday alias Engkus anu ganteng teh sahono lulu cenah. Dina dinten ayeuna sim kuring bade neraskeun hanca nu katunda dinten kamari ngeunaan anu janten judul Si Bogel episode 8. Mugi-mugi ya teh dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh janten penghibur tur pangbebenah kana mana. Urang sami-sami urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Si Bogel episode 8 teh. Emon sanggeus dibuka taragos anu nutupan sirahna Mang Arminta, Si Bogel teh tuluy ngomong. Oh jadinya anu rek nulungan ka Mang Juhat teh. Ya Mang, lamun Mang arek ngabela batur dulur boh saha eta mah kudu tingali anu dibela teh dina jalan benar atau jalan salah. Lamun salah mau ulah disalahkeun atuh mah. Jeung deui aduh napa non aya tilu itu jalan tuh eta teh bener tuh teh panon teh aduh mani asara leumas cek Si Bogel anu geus muka tergos nutupan sirahna Mang Arminta. Mang Arminta ditanya kos kitu ku Si Bogel teh tuluy nembal balik keuheul campur umargung rahan ka nyeri. Dolik ya. Manulit teuing. Anu jelas mah Mang Juhat teh dulur kuring. Sia ulah wani-wani kos kitu. Cek Mang Arminta nimbalna teh bari teu nembal ngeunaan eta panon anu aya di natarangna Mang Arminta. Si Bogel kawas anu teu cukup gitu ku temalan ti Mang Arminta kawas gitu teh plok deui Si Bogel teh nanya ka Mang Arminta. Jantenya lamun boga dulur anu salah ulah sok dibela tuh Mang. Mangnya aja masalah dibela entong ningali kena eta dulur eta kena eta uing teh nanya tadi teh eta teh panon teh jalan atau kumaha. Aduh biasanya katilu geus alus-alus diciptakeun ku Gusti Allah teh panon teh ukur ngan sapasang ditambahan hiji deui lalieur cek Si Bogel pok-pokana teh kitu. Mang Arminta bari gegebes tuluy nembal deui ka Si Bogel. Ge panon rek dikumahakeun panon dewek ieu sia mah. Naon ku campur oge. Dulur nanya dulur, rek salah tante nyampur bela atuh. Jurus. Rasakeun ya. Cek Mang Arminta bari kituna teh langsung nenggekeun peureupna ka banget Si Bogel. Cedak Si Bogel katenggel bangetna ku peureub Mang Arminta anu geus diisi tenaga lapisan.
Tapi tapi atuh pamirsa, sanajan Mang Armin geus nenggeukeun eta peureup kana beungeut si Bogel teu mundur saeutik oge, malah kan nyerenge make jeung arangkeun Panarajang doi atuh. Aduh laki kita teman can ge beres si Bogel ngomong, Mang Armin geus nyarangkeun deui tajonganna, tilu runtuyan tajongan kana beteung si Bogel. Cedak dak jelas si Bogel menang tilu runtuyan kawas kitu teh. Henteu ngajalig jeung rek ngajalig jeung kumaha atuh, pan posisina teh keur hiber henteu napakana taneuh nya ge deet hiberna teh. Mang Armin reuwas mahana ngajenghok ningali dumeh anu di sarangkeun tenggeulan ku manehna, henteu ngarasaeun nyeri atawa kumaha oge. Kalahkah nembal deui si Bogel teh. Aduh make jeung tujang tajang sagala mah tuh mah kita rek teruskeun wae atuh kumaha tuh. Aduh sok lah kumanya cek si Bogel popokan kos kituna teh bari ngaprukan bajuna anu tas ditajong ku sukuna Mang Armin jadi baseuh baju koring. Sok buru Mang nembal ye rek teruskeun wah, mun diteruskeun beak jigana Mang teh. Sok buru cek si Bogel bari ngomong gitu teh bari nempuan bajun nu jadi baseuh tuluy bari ditiupan. Ngadenge si Bogel ngomong kawas kitu jeung bari ngilikan bajuna, Mang Armin anu geus hanyat tina balong teh ngadat gegebes bari serepet manehna teh mesatkeun bedog anu geus disoren ku manehna. Anjing si goblok cia ngarendahkeun pisan ieu mah. Eueuh kudu teruskeun. Eueuh sia manya sia ngeunah pisan geus tereh anandasa dulur kuring si Juha. Ayeuna rek ngahinakeun kuring. Yeuh tah. Yeuh sia bedog si Wulung yeuh. Sakeun yeuh. Ya. Mang Armin nyarangkeun eta bedog erek disarangkeun kana beuheungna si Bogel. Nempo kawas kitu si Bogel sebenarnya geus nyaho yen Mang Armin pasti erek nyarangkeun bedog ka manehna. Da ti mimiti oge nyaho atuh nempo si Bogel teh yen jiri Mang Armin teh nyoren bedog dina cangkingna. Can ge bedog nepi kana beuheungna si Bogel. Eta bedog teh ditiup ku si Bogel. Cedak jebret dak. Sanggeus ditiup eta bedog teh beulah anu disarangkeun ku Mang Armin ka si Bogel. Beulah tuluy Mang Armin menang runtuyan Panarajang ti si Bogel tenggeulan tur tajongan. Mang Armin ngajarowok dumeh keuna ku tilu runtuyan paneunggal tur tajongan ti si Bogel. Ngeleang awakna teh Mang Armin ngagedebut kana sawah anu teu jauh tepati jauh ti eta
balong teh kejebrak. Ah, 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 aduh, nyeri, cek Mang Armin tak gitu nate bari jajarawokan umaragung nahan ka nyeri anu jelas pisan nama carehamna teh kateunggel deui tina tilu runtuyan teunggelan tur tajongan teh katempo tina bibirna Mang Armin teh keluar getih anu lumayan kental sedengkeun Mang Armin henteu pati ngararasakeun eta getih anu kaluar tina bibirna teh manehna nyekelan dadana anu tas benang tina tilu runtuyan teunggelan tur tajongan. Sanggeus kitu si Bogel teh adeuketan ka Mang Armin anu keur kanyarian pisan ayeuna mah. Sanggeus kitu si Bogel nanya ka Mang Armin kumaha aduh hampura Mang lain kaoyong abi nah hampura eta ge si Wulung bisa jadi belah gitu aduh Mang kumaha ieu teh atasan wae nya abina teu tega aduh kumanya atus wae nya cek si Bogel anu ayeuna mah baugna teh henteu warna koneng kaemasan deui jeung geus teu hiber ayeuna mah si Bogel teh napak dina tanah dina galengan Cingogo nempo ka arah Mang Armin bari nanya kitu na teh Mang Armin ngadenge si Bogel pok-pokan kawas kitu masih keneh teu narima sanajan manehna teh aya dina kaayaan anu geus jelas sarua mainna teh teu beda jauh kawas Mang Juha. Wah, teu bisa. Teu bisa. Ya pada teruskan nih mah. Si Bogel bari Cingogo kitu teh ukur nyereng bari leungeun katuhna si Bogel mah nyebutan jukut anu aya dina galengan. Terus kitu si Bogel ngomong ka Mang Armin emang abi mah sabarna mah alim kikieuan teh non nanggeul ka sesami manusia teh aduh soalna abi geus apa bakal kumaha balukarna Mang mending kene atusan lah Mang lah abi mah teu tega kami tos ningali kawas Mang kieu teh aduh Mang atusan meh lah kumaha ya aduh cek si Bogel kitu na teh da dibarengan ku rasa kamanusaan atuh sanajan si Bogel nempo Mang Armin teh musuh anu bahaya tapi da angger jiwa kamanusaan mah kudu tetap aya tuh apana da si Bogel teh kapungkurna sempat diajar PPKR di sekolah adanya si Bogel pok-pokan dari kawas gitu Mang Armin nembak Mang Armin nyempetkeun manehna teh
nyiduhkeun getihna nu ngalemere keluar tina bibirna. Tas kitu pok deui ngomong Araminta teh. Ah, 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 aweuh, reteskan. Ah, kudu ditangtugon. Ah, ieu mah. Ah, ah. Ngadenge Mang Arminta pok-pokan deui angger nembalana teh kawas kitu. Didudut Mang Arminta teh kerahna ku si Bogel. Krep ditaekeun kana galengan. Mang Arminta reuwas dumeh mainna teh meuni babari pisan didudutna teh ku si Bogel. Tas kitu didudutna teh tadi teh ku si Bogel teh ku leungeun kencana si Bogel sanggeus aya posisina dina luhur galengan. Hyuk jebrod eta mah beuteung Mang Arminta diteungeul ku hiji teunggelan anu karasana teh tiis kana beuteung Mang Arminta. Sanggeus meunang eta panarajang teunggelan ti si Bogel. Antukna Mang Arminta teh kapaehan teu inget di bumi alam. Cag urang tunda heula ngeunaan si Bogel anu keur tarung jeung Mang Arminta. Kocapkeun ayeuna Mang Juha anu tadi nyuhan di buruan imah si Bogel teh ayeuna teh keur nangkarak ngabebengkang di buruan imah si Bogel. Bari panonna mah teu peureum beun Pak Mang Juha teh. Ngan aya nu beda ti diri Mang Juha ayeuna teh. Mang Juha bari sakapeung nempo ka arah bedogna anu tas potong ku daun babadotan. Ditakis ku daun babadotan ku si Bogel teh. Nah hatena teh ngagerentes. Nya ieu mah kuring nu salah. Eta budak teh moal pati-pati ngalakukeun kawas kieu ka kuring. Kuring kudu ngabejaan si Arminta. Yen ulah urusan jeung eta budak teh. Geuning kieu balukana. Kuring kudu minta hampura eta mah. Kasih Bogel. Cek Mang Juha garentesna teh kawas kitu. Dina tatangkarakan manehna di buruan imah si Bogel. Sanggeus kitu tekung sila sanggeus manehna ngalenyepan kawas kitu tuluy manehna teh gek diuk. Bari nitenan bajuna nempo bajuna nu lamokot ku taneuh tur calanana oge sarua jadi kararotor. Coba mun urang boga pamikiran bener mah moal nepikeun ka jadi kieu aduh. Takarunya di kusena kudu dibenerkeun ya mah. Gara-gara urang ya. Tina garantosna kitu teh Mang Arminta bari nyokot bedogna anu tas potong ku si Bogel. Bedogna anu ditakis ku si Bogel teh make daun babadotan. Bedog nu dipotong teh diasupkeun deui kana sarangkana. Bari tuluy
disorenkeun deui dina cangking mah. Sanajan Mang Joha geus nangtung kawas jaman nulian anu sajana, tapi angger rasa kanyeri domeh tatu tina balukar peunang panarajang ti Sibogel teh masih keneh karasa, tapi dan teu nyari-nyari teuing ayeuna mah sanajan masih karasa ge. Mang Joha teh tuluy menarekeun totopongna. Tak sekitu manehna teh muka pagar buruan imah Sibogel. Kitu ngaleos manehna teh erek ngajug-jug Mang Arminta dulurna anu keur adu jajaten jeung Sibogel. Pamiarsa matuh waktosna aduh cag urang tunda heula ngeunaan Sibogel episode 8 dinten ayeuna teh enjing urang tepang dangu deui sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Angkus di Engkus Radio. Tong hilap sabrek channel simkuring yuah. Mugia dongeng anu tadi terus dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur tur pangbebenah kana manah pamiarsa sadayana nu ngadangkeun dongeng ti simkuring dinten ayeuna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon.